Bismillah janten ngawitan ngadamel ieu syiiran sejang ngalap kaberkahan sareng kamangfaatan lamun urang nuju ngaji. Sing taliti jeung gumati tanyakeun nu teu kaharti ka jalmi nu langkung ngarti eling-eling santri-santri khususna santri lalaki masing bisa nahan diri kade kagoda ku istri oge jeung ka santri istri masing juhud dina ngaji kudu nahan harga diri kade karayu lalaki umumna kasadayana nuker tholabul ilmina pameget sareng istrina masing khusyuk ngarajina keur ngaji loba gogoda lain beja jeung carita tapi eta teh fakta komo ku masalah cinta dina ngaji kudu leukeun kudu daek ngarapalkeun nu hese buru tanyakeun ulah osok diengkekeun mun ngaji teh kudu yakin kudu sabar jeung prihatin sareng ulah loba ulin jeung ngajina sing tarikin lamun ngaji bari khusyu pastina teh bakal timu kana sadayana ilmu nu dipasihkeun ku guru.